Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilejeng enjing sadayana. Ibu guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan anu dipikacinta langkung dipayun mangga urang sanggeurkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin laktol sadayana mugi katiasa patepang rarang ieu acara. Para wargi anu dipikahormat dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun hukuman artina ngajaga kesehatan. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun dina sagala panyakit. Urang kedah ngalaksanakeun hirup sadinten ku cara anu sehat saperti loba ngubah hubungan mamamun anu sehat, ngajaga kesehatan jeung ngajaga pola mana. Urang kudu mikacinta karena kabersihan, kusabab kabersihan sabagian dina iman. Sangkan hate urang ge suci. Hadirin sadaya, kecap sakitpun nu kapihatu kanggo kasih abdi bilih aya kirang handap saeureuna atanapi kecap anu kirang mareunah larakna mugi kersa ngahapunten hatur nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.